Ganeng, ganeng. Yeah. Action. Mari kita deketin ya. Action. Neng, Naon Bapak? menuju naon? Menuju metik kaca. Oh, metik kacang. Badai tumaros. Neng Anissa, biasa Nes. Bapak habis salira Anissa. Oh, nepangkeun Bapak Pak Boing. Action. Neng, Bapak. Neng Anissa tehnya. Nuhun abdi Anissa. Oh, nepangkeun Bapak di Pak Boing. Punten Bapak, aya priyogi naon kitu? Iya Neng, maksud Bapak ka dieu teh kahiji Bapak yang silaturahmi kitunya kan Neng ka dieu. Kaduana Bapak teh yang terang nu mana nu namina Neng Anissa teh kumari Bapak tadina tos kenal dina FB kitunya dina channel medsos lain sanesna Itu rumah Anissa. oh iya pisannya palataranana endah kabeungan komo pami sonten kieu mah ya. Matahari terbenam akan menambah suasana keindahan desa dan menambah cantiknya gadis desa. Bapak, ieu rumah abdi tadi. Oh iya kawasan pisan Neng. Bapak ieu bumi abdi teh di dieu. Oh iya kawasan pisan Neng. Asri palatarana lega legar. Ayo Bapak orang leber. Nuhun mangga atur nuhun. Bapak, ayo ke leber. Ya Neng cekap di dia oke. Isin lah di rumah orang terare saat ini bumi oke. Neng tekeng cali pina lawang patok. Saur kolot baheula mah matak mangkot jodoh eta teh. Nyonya Bapak? Nuhun sing percanten kena omongan kolot baheula mah daeknya Neng hese jodoh geus geulis kieu. Jodohna hese nya sok atuh ayeuna mah ngalih Neng ka dieu tah. Ieu ajenting ieu ngalih ka dieu. Jadi bapak caket jeung Neng. Aduh, bisa we nya si bapaknya. Kalau nama kieu Neng, ditampi Nengnya, ditampi ya aduh. Naut pisan haneut keneh. Terus nama kieu.